Alhamdulillah ya, mah orang di Bandung ya. Waktu genah mang main di dia mah. Moal aya masalah duit, tempona gajian golosor. Moal liur heula nungguan gaji jika di Dede Ija. Asli banget teh. Soalnya orangnya nyaho kebarna sih. Sok nunggak gaji pemain gitu bener Dede Ija eta. Bener teh ya. Yang ingat gitu lain mah kitu cenah. Amang teh jagonya. Nya sumuhun. Musim kemarin kan pemain terbaik. Malahan disangka mah abis teh pemain editan cenah. Mah amang carana abis yang jago ngasupkeun. Oh, nu penting mah yakin memang. Oh gitu. Nu penting yakin. Yang mana pemain anyar teh? Aya ngasupkeun mah. Ieu teh jika eman tong loba teori. Aduh bonang euy. Hela tungguan. Tong ditajong. Teu bisa ngasupkeun aja mah disuduh we. Tak kieu tah. Itu yang ngasupkeun jika eman. Dan yang penting yakin. Tapi yang penting badag. Tapi lagi pemanasan. Ngasupkeun angke mah teu naon. Tong didengkeun teuing lah si eman gabel. Maka disebut gabel Mang Dayat. Apaan sidik eta tingali ku maneh dina calanana gabel semua bonteng main bola teh. Tong loba ngomong lah, buru marahin. Jang kaikeun jang, ku urang asupkeun jang ku aing, tak ka dieu teh asup. Tah bagus kitu, bae urang lewatkeun heula. Aduh anjing, penalti atuh sih. Sebenarnya ente penalti comoan. Penalti atuh, si eta ngenyung duit ka aing. Atuh tagih we, aing teu ditagih, Mas. Aing sok jadi jangar mun nagih si eta. Wah, aing digalakan si eta leuwih galakah anjing. Jadi aing teh wani. Emang boga hutang sabaraha? 5.500. Kitu wae ditagih. Comoan lumayan we atuh Mas, nang Magnum 2 batang. Jang, bunuh ka dieu kun, bikun ka mon urang asupkeun. Umpankeun atuh jang buru. Ah, ieu mah bawel. Kali ieu bobotohan ngeuretik urang. Asupkeun sia ku aing. Aku anjing, tak aing nyeri. Aduh, muntah nyeri mah biar teh asup dah. Euy, aduh. Mas, kela Mas. Ieu si Remon gabel kunaon? Ari amang nyeri tak-tak atawa era teu asup. Kok neng anjing, tong dikasih mon. Asupkeun Benzema. Iya, yang penting yakin. Abang. Yes, asup. Tinggal Mang Mon, yang penting yakin. Yeah. Tong balago si Benzema, eta mah beneran ngasupkeun age ah. Kumaha Mang Mon? Mang hayang bisa teu ngasupkeun kitu. Emang kumaha carana? Eureunnan ka Maerot, ganti ku Irit ngarah leutik.Udi aing. Siap main euy jeung Dede Ija. Mang Tatra siap mainnya. Oh, siap atuh Bang Tigor. Siap ngagantikeun si Mang Dayatnya. Mang Dayat kan kepengkot. Sok we atuh Mang Toto. Pek bae lah sok main we tong lila teuing. Gantikeun urang. Priwit. Mulainya cumuun yang asupkeun Badros. Waduh, itu tendangan karesep aku. Apa? Bukan masuk. HD aku mah. Aku kayak naon? Panggil aku Mbappe. Kaset gini ya aku. Cia, asupkeun deui ketua. Cakep Mang Emen anjing. HD umpana anjing ku aing diasupkeun anjing ku aing nek dibikeun ka si Bala anjing. Kan anjing. Hit anak kokon anjing penalti anjing. Penalti cumuun. Ah penalti sih. Dititah Papa Erik cumuun. Ah Papa Erik teh saha? Apel si Mas mah tukang kadu meureun cumuun. Geus tajong we priwit. Nya tuh heg urang tajong. Abak, alhamdulillah asup deui. Halus Benzema. Nu level teu sih lawana. Sakit urang main cenah cek si Bang Tigor. Opa, eta saha ya yo? Urang asa wawuh ya yo. Nah teu jadi ka Persija ya yo. Padahal nek dibayar mahal ya yo. Ampura pisan Mang Tai. Lain urang mung ka Dede Ija atuh mbeleuneuh oge. Mikir-mikir, nek dibayar mahal tapi dianyuk mah asal kuna lalajis. Mending enjoy we main di Persib. Yang lain Peralta. Ya aduh aku bukan Peralta bangsat. Salah jelema kamu Mbappe aing mah. Apa tuh? Ya urang mah ya di dieu. Tanuannya ka urang. Tunggu sia bangsat. Aing pikoran. Aduh anjing pemain jago mah dalah euy. Sekarang asar ah. Priwit geusan. Si Mas mah teresep lamun main karasar kitu teh. Tumuhun. Mang Ulan, teh naon main sakedeung? Ya satu Mang Uci yang ngalalanyahan. Opa, nah tadi Peralta main sakedeung ya yo. Aja, jangan lebih sia hungkul. Tah eta nu ngaranna Peralta teh. Meni sombong.